ngamamurkeun masjid di antawis perkara anu tiasa kurang diniatan setiap kali urang ka masjid bae. Seperti urang ayeuna ka dieu lebat ka masjid. Urang teh tiasa ngahususkeun niat seja ngamakmurkeun masjid gitu. Jadi niat urang ka dieu teh henteu ngan saukur bade salat magrib teh apa tadi. Tapi urang teh seueur niat ieu tiasa kurang diniatkeun. Hiji urang teh nu jelas salat magrib tadi teh ya. Teras urang teh lebat ka masjid tiasa niat i'tikaf. Terus dua eta. Teras niatan deui naon? Thalabul ilmi. Tilu eta. Teras niat naon deui? Niat dzikir. 4. Terus niat naon deui? Niat ngecakeun hate tina kapusing-kapusing dunia. Ngistirahatkeun hate. Biasana pake mikiran urusan ekonomi, urusan usaha sagala tak direureuhkeun di dieu selima tah. Terus niat naon deui? Niat uzlah. Uzlah teh naon? Menyepi. Ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Bentuk uzlah. Uzlah teh nya lamun Kangjeng Rasul mah anu di gua Hira teh ya. Jadi ninggalkeun kana hirup pikuk kahirupan manusia semata-mata karena hayang caket ka Allah Subhanahu wa taala. Urang mah ari ka gua mah henteu, tah atuh ka di dieu, urang mah tapana teh gitu. Niatan uzlah. Sabarnya kita harus 5 tuh. Terus naon deui? Niat urang ngeureunkeun maksiat soca. Sabab nu namina di bumi atau di mana we kadang-kadang cara kajaga pandangan teh. Komo lamun geus manco hareupeun TV. Nu namina TV pasti aya tayangan-tayangan anu nembong-nembong ora teh pasti aya teh. Minimal teh iklan naon? Iklan obat kelek eta mah. Iklan obat kelek keukeuh kudu dibukakeun ditembongkeun kelekna teh. Tah kalebat ka masjid urang niatan ngaistirahatkeun panon, ngaistirahatkeun ieu cepil oge mulut gitu. Lisan urang pantes sabaraha ku niat kahadean. Jadi sakali ancrug, sakali ngalaksanakeun seueur ibadah anu kurang dilaksanakeun. Jadi nu namina ibadah di masjid mah kahadean anu dilaksanakeun di masjid aya nilai anu langkung. Nilai langkung. Bujang-bujang ieu pan hulang jentul di masjid pan disebutna i'tikaf di masjid mah gitu. Asal tong kerek we di masjid mah. Sanajan teu maca Al-Qur'an, sanajan teu dzikir, sanajan teu thalabul ilmi, hulang jentul wungkul di masjid karena Allah. Terus jadi ibadah eta tuh. Ayeuna urang mata ke nu daek ka masjid pokona mah. Pokona calami anu untung insyaallah gitu.